ngatur kuari nuturkeun ka Kangjeng Nabi seakan ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi. Awas ketika Kangjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat, ketika Kangjeng Nabi nita puasa ambalaya anu teu puasa, terbuka ku ari mah teu puasa teh. Ketika Kangjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazarakat, ketika Kangjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita ku ari geus terbuka, ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok, ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina, ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling, berarti ngabohongkeun ka Allah, ngabohongkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulah ngarasa aman datangna siksa aing ke ti peuting ku aing sia disiksa wa hum naimun sia keur melolor harees disiksa ku aing sia. Yogyakarta gempa peuting bre